barang telah kiamat sumping ka pasantren anu ageng pasantren mama ajengan sepuh kalarasan santri nuju dalahar di pipir pasantren Ki Ahmad gancang uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam eta santri barang ningali Ki Ahmad lain seting nu kabesekan pak baik aya naon cenah mang atuh cek Ki Ahmad kula rek masantren atuh masantren si masantren ja eta kopiah meuni beureum cek Ahmad pamasihan cenah tanah panon ti ajengan di mana aya rorompokna kiai di ditu cenah mang palih tongo haye gerak ka ditu kami bisi kabesekan deui ye kaloyor eta Ahmad barang dongkap ka mama ajengan sepuh assalamualaikum waalaikumsalam ya Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan saur Ahmad di pasantren itu mama aya naon jawab Ahmad abdi bade masantren mah alhamdulillah saur mama ajengan gunung Himalaya ageng-agengan manah mama bunga anu amarwata suta ya maneh daek neangan ilmu bunga mama daya hinggana saha ngaran maneh Ahmad mama teh bunga ngan aya bingung seetik jang bingung na mama teh ieu tempat geus teu aya pinuh sadayana ku santri sakitu we mama bingung jadi tempat teh sadayana parantos pinuh mama bingung anjeun di mana ieu teh rek masantren terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar kumaha mat lamun maneh daek di dapur dipangnyieunkeun kamar ku mama daek alhamdulillah cek Ahmad cocok aing di dinya ya laras ajengan abdi mah di dinya wae ulah dialihkeun deui abdi mah pikiran Ahmad cocok aing deukeut kana kejo ya